jaga ku maneh Allah, Allah bakal ngajaga ka anjeun. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjeun ka Allah, jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hareup. Maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa aya na Gusti Allah, karasa jasa deket na Gusti Allah, karasa babarengan na Gusti Allah. Jaga Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah pake aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah. Tajidhu amamak, bahasa Kangjeng Nabi tajidhu amamak teh bakal kapagi di hareup. Sebab urang teh keur menuju ka hareup. Finisna urang di mana? Di akhirat. Finisna urang deka Bandung, finisna urang di Bandung. Salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung. Kakarak datang ke mana ya? Datang ke Cianjur. Jauh kene Bandung, jauh. Datang ke mana ya? Ke Padalarang, jauh kene Bandung. Tereh. Gitu kan kabeh ge. Datang ke Bandung, alhamdulillah. Urang teh lalakon musafir deuk pae ka itu ka akhirat. Tah, kuari teh ditanya, jauh kene ieu akhirat? Jauh, sebab ieu keur di Karawang. Deket apa jauh ya? Jauh kene, sebab kurang kakaran ke balok 2. Anggur kusia balok 10. Sehingga ada ieu teh lalakon teh urang teh deka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Ihfad, jaga kuari Gusti Allah, engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah, ketika maneh pae kapanggih jeung siksa Allah lain jeung Allah. Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah, ibadah maneh ka Allah keur roho dina waktu keur senang, keur sehat ibadah, keur sugih ibadah. Naon fasilitas aya di urang ta'aruf ilallah, pake dedeuheusan jeung Gusti Allah, wawauhan jeung Gusti Allah. Ibadah ya'rifka bisyiddah, ketika urang susah, ketika urang gering, Allah bakal mere ka urang rahmat. Lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat, dakwah urang teh, salat urang teh, tahajud urang teh, dek teh kuari gering sidah ngaranna. Urang pasti hamuriring, hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir, maha uninga ka hamuriring urang. Berarti urang teh aduh nyeri, berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat, ku aing kadenge sia loba sodaqo, kuari sia gering, ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sodaqo. Masya Allah, kamari sia keur sehat, sia dakwah, sia sholat, sia tahajud, kuari rintihan sia kadenge jak kamari sia keur sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbaran kaing rintihan sia sarua jeung Allahu Akbar, Allahu Akbaran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ulah ieu mah kamari mah tilok sholat, kamari tilok zakat, kamari ieu keur sugih tilok sedekah, kuari barang dah gering. Gusti cek bahasa urangna cek sombrana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema, asing teh majan kamari majan tilok ka aing tilok Allah Allahan pan kuari Allah Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah panjana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allah Allahan aing mah ngadenge Allah Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti
orang mana ciku pepaingan urusan los kusia malaikat aing mah teu wau ka jelema eta dipelecehan. Masya Allah dilecehkan ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karake teu salat sia teu wau aing ka salat sia supaya orang diwauhan suara orang ketika orang gering berbaring di rumah sakit di sholat orang merintih orang sak Allah kadengi suara sia lain kuari baik kamari eker sehat siap penting Allah Allahan kai kuari siap di sholat tu bisa aing nyaho aing mapan maha khobir siap teh hati mah yang sholat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung sholat siap per detik sarua jeung per detik per menit sholat. Duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti sama idza sa'alta fas'alillah dimana anjeun minta pentala ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah dimana minta tolonglah ka Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadarakeun ka anjeun bisain lam yakti ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqdiru alaih moal mampu eueuh dikodona moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh ku 100 moal bisa ngabunuh sakompi Yon 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh maneh anana eueuh kodona di ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillah wa'amal billah syukri wal yakin beramallah ke Allah syukuran yang yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakaru khairan katsira kayakeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung jambung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah. Masya Allah. Wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kitulah cek Kanjeng Nabi. Iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifala. Dan pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah, nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Idza aradta dukhul ilallah, di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup. Faqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika iceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantap jasa urang ibadah ke ka Gusti Allah mun geus modal kitu karasa dainna karasa jeung Allah. Mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah.